Yang naon atau duit? Hoyong hadiah, hoyong belanja. Duit aja duitnya. Singkat nyokar Facebookan gitu. Tahu we. Rahasia. Aneh bere ieu nu kontakna si ieu tahu ieu. Aya di urang ge eta mah. Aya. Oh, tapi mah berteman di pamajikan urang sih. Hah? Berteman di pamajikan urang. Oh, Kapanggih sih eta. tuh sarua ngaranna. Oh. Tuh nah nya tuh. Tuh. Anjing ieu mah awewe teh euy kadu ka dieu ceuk tanya. Adi. Apa? Ieu mah tuh. Ieu mah anjir kadu ka dieu awewe teh bener asli. Boy. Urang katen mana minta dahar euy. Si teh yang minta dahar teh aing jauh-jauh banget si teh. Hayu teh angheula tuh di imah hayu sugan aya. Beunam atuh. Wah iya tuh. Sekarang ngejok anjing ka lain. Karena yang kejonya di imah. Assalamualaikum. Dahar ya teh. Kapar Piringna tuh piringna. Piringna. Jauh-jauh gitu. Dari kana HP we hantem. Teu ngejo, isuk-isuk teh. Iya, Cek aing oge, heeh. HP we. Mai ari maneh posisi pagawean. HP jeung HP we di tempat tapokan Facebookan teh isuk turun-urun. Da bongana bapak oge kan HP wae. Nya sarwana we ieu mah. Jeung pamajikan mah. Bongana teh ada duit. Wah, aing jadi betul kieu euy. Dengan paciringan di mananya euy. Ah, Mere teh mana keur resiko ke pamajikan tuh. Aing teh. Naon teh mere resiko ke pamajikan mah. Ulah nyalahkeun ka pamajikan bener. Oh, da teu da Facebookan kagok atuh. Da Dari bongana. mana eta naon gitu Facebookan awe mah angguran ngejo di imah teh. Aing kitu we. Da bongana salah kira kana Facebook nya kana Facebook deui we. Bisa diomongeun si Dar cecetan jeung jaluk batur. Teu sok we bukaan. Iya aya jadi teman dah. Yang baturan tadi jeung maneh teh ya. Mana ningali? Aing jadi era euy. Ningali cikan Mang Ceting. Urang Ya. teh lapar, minta dahar itu ka dieu teh. Oke, atuh suruh yang rumah. Tuh, kosong da bongana teu mere ke risiko. Laparna ge ayeuna. Maneh atuh bukan salah kieu teh. Anu mah Rok nyalahkeun mere. wae salaki bakal pamajikan. Ka pamajikan teh. Oh, sieuna padahal bacuk urang teh usaha sorangan Nih, salaki. Mana? Lah tuh salah Sarwana lamun gitu mah. salaki Facebookan teh beli aku nama atuh awewe mah naon ngejo ngisikan rumah wadah Tapi ieu cek piling urang. naon Maneh boga selingkuhan, ieu boga selingkuhan. ai maneh nyalahkeun ka urang Sok wali dibukti kayna HP na hiji-hiji. Buka. eueuh Buka. eueuh Cok. Aya selingkuhanana. Urang dieu keneh sigana mah. Teu karunya bisa teh pamajikan tidak resikoan. Adi sareana unggal poe. sampai sih bae maneh ieu wonten teh si bobo Sok buka doang heula, bobo buka doang heula. si mah nempo Buka heula apa sok penasaran, nempo sok. Ieu. Sok. Buka heula eta buka. ente eueuh tuh Aya. eueuh Sok, tuh tiga. eueuh ah Ya eta aya aja. mana Incas, ieu mah. mana Tuh, si Incas tuh. mana Paingannya selingkuhanana teh apa Maneh. ayeuna mah? aing ge da jempe da maneh mah Ngerakeun maneh mah we ngerakeun maneh urang. ngarakeun mah Udah kena ge dewe kan ah urang mah. ngomongan Mana pamajikan ada sieu tuh. teh Pangyangkeun teu da urusan ngomong percuma. maneh kitu Teu teh deui sia we eno ka dapurkeun ayeuna mah. Ngadon pas saya hampura Mang Cetingnya. Ke ayo dihampura. dah ayo ka tadi kali ya liur pacar teh ngejo Ulah atuh mere duit.
Ada begadang sih teh. Atuh da rorean euy. Rorean mah kabawakeun ke Facebook sih teh. Gawe da resep hobi. Eta kan pang hobi mah tuh euy rada beungharna. Udah kumaha tuh tinggal jaan Ting nyantar gitu. we paguna mah. Nya teh orang minta teh. Orang minta teh. Yang Heeh sakatuh. ieu kurang tah anu mah gede bujurna. Wah, manya. Heuh kanal pokona. Oh, da ban teh kana. Aslina. Deui eta. Wah, Di Facebook kita teh. Langsung minta nomor HP na. ada ngekago kus kemana mah tuh euy. Sok da loba teh. Sok geus bae males heula gawe. Ari nyatu di mana sih teh? Jadi imahnya tuh mah. Lain kayak di Padang. Lamun dek nyawa HP mah tuh. Dua saya di Arima. Kumaha aing we HP aing. Emang HP maneh eta teh? Nya di kari tua hirup teh. Mau usaha. Mas aya. Ayo tuh tinggal Kira tuh urang euy kan. Kenal mana Oh iya di imah teh ngejo aing lapar nyata itu. Ai sila geus di mana mau pacul? Ya biasa we tos kuli disuk jadul kan ka sore jadul teh ngan duit. Aya mana we omongkeun euy. Oh omongkeun mana mah. Urang pamajikan di imah dogdag ya lieur akibat HP. Ini karunya teuing Oh badak aing ngalamutan nu kieu. Tingali hayang dahar beudeng aduh. Tadi baturan era urang meunaan hayang dahar dibukakeun kejo eueuh. Pedang ha era eueuh beut teh geura. Ayo tuh ya bade uwi heula bae. Oh sok atuh bae sok. Tanya. Mah. yang dia mah urang mah. Urang ada kita ya. Kenalan teh. Ayo gawe kan. Kan mesti mana eta? Biasa tos kuli terus macul disuk-disuk beres. Tuh siapa? Iya mah males Kang ah. Majikan Iya, oge. dia omongan nekat ya itu bisa dicaret dah. Ari Akang atos macul teh isuk-isuk dugikeun ka ayeuna. Tos kabeuli naon Akang? Urang mah iya we teh supaya keluarga we kacukupan. Mending kos urang we Akang nyaol HP keur naon macul sanyeri-nyeri cangkeng. Ari akang mah rumasa jami alit. Amun teu usaha di mana kamu maraban anak pemajikan. Mah karantin sadananya. Mangga Kang. Woi, tadi ayen Parasea kini masih boy. Da anak aing maneh ngintip meureunna maneh mah. Oh, urang keur nyasar keur modo ayen Parasea. Ngintip. Oh. Teu Parasea Kan ngintip maneh mah biang gosip euy. Asli Parasea teu gosip pisan. Tingali. Ayeuna kumaha? Oh, keur Parasea teh Parasea naon moal lalakina apel beut kadinya aya salakina datang baik gawe. Maneh mah hirup teh ngan ngomporan batur we sia teh dosa babas ya hirup kitu. Teu aja diri mah ngalewat pisan. Pas ngintip keur nalalaon si Oboy jeung pamajikanana. Pas orang ngalewat keur Parasea peuring ge para reupes. Sigana mah teu dibere hayang wik-wik. Meureun wae tah aya kitu mah. Teuing namun masalah Facebook. Cek urang mah beuh daripada teu dibere mah mending langsung. Urang mah ala apa saya era bakal lempeng Karek nyahos. pada teh teknik cara kahiji urang Mana bujang kene geus teknikna geus hade kitu. Ngamatnya uing. Bener. Dari mana karena mau kenal orang tengah aktif pisan. Cicing we budak leutik mah tong hayang nyau susu taleho atawa dole.
sudah apukat terus terus ya itu ini kumaha membatur meuli SD ayo kieu sangkana apukat ieu mah begitu lucu pisan. Boy, kan ieu gara sia ngomongkeun di dinya gara boy. ngomong ke naon Dia menjarkan pasea. Pasea. kumaha itu Pasea rongkrak. pasea Lain cenah piring parebos cenah. mana nyawat di mana Masa orang itu. emeng sia teh Tak bener. Tak bener So, gitu. ngomong ke naon sia ka mana Oh, cenah pajarkeun pasea piring parebos. anu balik nah ari mana sebelum ting Mata pula gitu oke. ngerakeun si laing mah tuh da ayo siap aing sampeulin geranya naon naon lain mana gituan ngomong atuh Ngintip nah. ngintip Termodo, nah atuh jeung pasea. lah mending milekeun atuh mana teh Oh, datu apa suka teh nu pasea. siapa mana kunaon aing tidak aing ka manakeun atuh ieu Nama anak sepi tolong kurang. cicing urang nafsu cicing urang nafsu Baturan kene. nah bener asal teh nya sia kayak mah tau gitu-gitu deui dan naonan ya tuh kasebelum lain mama Itu ieu teh jadi sok ngomongin. Heeh. Siap, Bang. tah nu kitu petak ngomongan teh tah nu kieu ngomong teh main dah sia nya karawas Oh, cenah piring di alung-alungkeun. Sangu cenah bobokon ditutukeun ngomongna teh cenah mah sieun teh ngomong ke urang. isu sia teh isu sok bener tuh eueuh sanguan sakana bobokona oge Kata kamar mandi dibabekeun cenah ngomongna teh pan bongbra. lai ieu we nya sia berak pantas jeung ieu jeung bibir maneh tah pantas manyong kudu jadi contoh sia mana teh Wah, gituan. Kan ayo urusan batur mah. potong kitu we maneh tuang toong Ya. maneh sok naong pamajikan sieun bilik sia potong sok kitu teuy Tah, Kak. Ngomong nama masalah wik-wik. Lila sana tak eta nu bujulkeun teh. bener teh Bener, Kak. Ya mah. Asli. Sok wani ditanyakeun. ari maneh nah ngomong kitu maneh aing mah teu masa ieu maneh sia sok kadang-kadang urang maneh lain masih ada ya tuh ngomong teh ka mana wae kasebeleun ting Tadi juga nu nyaah. aduh gara-gara urang ya cek urang oge sia sok noong Berarti saya manusia kerwiki wes mana sok nong tenak bilik. Osok. enggak sia ngerakeun urang keur make Alteco eta maneh apa teu Apa? cek urang oge obat kuat Alteco urang mah sia Ngajarkeun teh cenah. Nah, leutik. ari maneh menjarkeun urang segede kieu sia kumaha ieu da ge urang sakieu geus 5 erot aing mah 4 tahun di kieu teh ari maneh apa kerjadina ari maneh Eta bener mana geus 5 erot? asli Si nampo heula atuh. kayak heula atuh eta biar kieu mah khusus eta mah ngerak lain perusahaan sorangan ya sih ieu mah nya mau produksi Si eta mah. mangut 2 meter mun urang teh aja direngkol ke kena ping-ping aing mah Oh. Manya eta. si urang dikitu mau jadi tadi kieu kan Tuh, bangkeut nya. ping-ping Ulah sok. Iya, tentang. sok ngerakeun sia perusahaan aduh anjing produksi urang sorangan kok tadi gebar-geber kieu Ini kende ulah gitu sih teh ah. Ngerakeun. penting Ulah sia. lain mengut kayak gitu Tapi kitu wae sia nu. pikir sia teh Eta teh mengut-mengut teh, Kak. Mung dikepret. sok aing geura Pacok tah irungna teh. sok aing geura sia mah ciuman wae adik ieu wae geura Karunya we. Gegel punukna, Kak. Kayak mun sekali-kali deui ulang ngalapkeun di balong. ini kasebeleun Geus geus. teh mata sok kitu ke mah mata sok kasebeleun teh ngerakeun batur baba urang nu erana mah urang mata kitu-kitu wae Pan babaturan mana jeung urang-urang teh. sia mah megang perusahaan sorangan Jadi cewek. aing maneh Apa-apaan ini teh berani banget sama tuh
Aduh. Aduh. Bu, saya nggak tampar. Saya juga gak terima kalau kamu marahin dia. Paling harus baik-baik ngomongnya kalau sama anak laki-laki yang sopan, yang benar pokoknya. Iya Bu, ininya Bu, cucu ibunya Gimana? ke saya. Ini sama teman-teman bilanginnya saya lagi gini diomong-omong. Terus Masa? iya, terus itunya saya kecil katanya diomong-omong sama teman sok. Iya, Bu. Yang benar. Coba aku tanyain sama dia. Iya, sok. Sama Iya, Mah. sama Pak Ya benar. sama Pak Oboy ini. Kamu jangan sekali-kali lagi ya. Kalau kamu berani sekali-kali lagi, aku kamu. Aduh, barudak kan kitu gawe. Kan batu. Aduh, aya kunaon ieu barudak aleueuh gawe. Naon aya naon ieu masalahnya karame kieu. Iya, masalah noong wae mun ieu kerek wik-wik no ditoong tu ieu dibeja-beja ka ieu. Itu bah ieu teh. Di mana naon? Nya di bumi abdi. Ya teh kieu wae waosna teh. Sagala naon-naon tadi wartos-wartos ku ieu gitu. Bisa enak banget tong gituan era ke batu. Da abena ge teh ieu abdi rujuk Facebookan. Ieu we dasar. Saha nu Facebookanana? Nya abdi sareng ngarencangan sadayana nu di dieu. Enggak sih enak orang silih elingan nya tong kituan. Nya. Angga Era ku buka tanggal ke gandeng ka ditu tepi ka mana? ka tukang. Oh. Nya punten we atuh bah da kumaha atuh da sebeleun wae bah. Tong bari nafsunya. Biasa we nya. Disirihakan ku aing. Ampun abi teh da ieu we dasar jalmina pika sebeleun. Moal abi mas ka deui nyaan moal bah. Asli Bisa diterei buleud dan buleud diterei kumaha teh. nya moal abi mah nyaan tah ieu ya kumitina ieu ngawartos ka abdi gitu. Ieu pika sebeleunana. Ini atas bari jeung tukang takor ulah. Ieu da pika sebeleunana abi sok izin wae aja rumah ieu Ya teh. geus. Bisa diterei buleud. Nya cek abi teh. Abi we jadi sieun ku abah. Ada Facebook oge. Kayak bebek begitu nya. Apa foto ieu? Di mana ieu? Nah Facebook tang janjian gitu. Urang masa teu ngarti. Abah tapi nyaho kana Facebook. Abah mah segala bisa. Tong bola Facebook. Ka dieu maneh. Jelema nu keur mani oge apa abah mah? Bebek aing ieu. Oh, bebek bahasa ieu. urang kuliah kata mana tuh bernya Facebook ada jeung ieu. Abah teh teh nyaho, ieu geus boga bebek deui. Aduh, ini cek aing oge. Kumaha tuh maneh? Tah, matak teu ngejo wae teh eta akibatna. Batu jeung didinya pamajikan urang teh ngejo teh. Teh teh nyaho geus boga salaki abah mah. Aing Gusti nu agung. Aku nama jana ka abah teh ieu teh. Aslina Nyaaan. sia. Dodok wae ka imahana mah balik. Tuman wae. Siksa. Aing pemajikan teu nyangka goblok teh dasar wana tuh. Anjir hate urang aslina. Mun pamajikan maneh kitu oge sarua hate menyerieun. Heeh tuh hayang urang aya awe mah cicing we di imah atuh. Sarua we awe ge kitu ka maneh.
Dadah po. Dadah Rana, dadah. Dadah Duren. Dadah. Barunten. Hai.